Waduh, kumaha janjina jam segini nungguan di dia mah eueuh. Kudu di telepon nih mah ku abang. Nyambung tapi unu ngangkat ya. Pasti heskene ya jelemana ya. Soalnya unu ngangkat. Angkat atuh. Anjing ngeleng sana nelpon ya. Udah Anjing dia Si abang nelpon Mana kadekeun HP nak. Halo bang. Di mana kene? Di mah karak udang. Wah, tuh kira siap-siap mau kabel ke orang berangkat. Siap bang. Oke, abang gadinya. Jam berapa gitu sorangan hesna? Jam 3 bang. Bang sorangan cenah baheula pernah diudag-udag warga cenahnya bang. Oh, betul keur pamuda eta mah. Gara-gara maling buah meureun. Ting tore ga bang menti keur pamuda ge teh lo kita mah pulang paling kanu batu rumah. Terus gara-gara naon burung eta bisa diudag-udag gitu bang? Jadi kieu pas abang lempang di jalan, abang manggih tali, dicokot ku abang bari di babawa we tarik. Cek abang berat amat ya, teu kebel warga ngegorowok. Pas abang nileuk ana tali eta horeng aya embean.